Ah, iya sarua ieu jeung teh heula ieu dongeng teh. Oke lo dari wae, da deui tuh euy. Ku udah ngobrolkeun nu gelo. Nu gelo mau meureun moal matak aing teh dilaporkeun meureunnan euy mau dipersekusi. Bae nya sarua ieu. Tapi beda. Ieu mah nu gelo teh ngerasa dirina teh jadi jagong. Aing geuseur. Jadi jago. Nu gelo ngerasa dirina jadi jagong. Biasa aku dokter sok dicek nu gelo teh nya. Ah, ngaran teh nu gelo teh encep lah. Duh, aing ngaran. Bae da loba encep teh. Baik lah, baik. Nah, nu gelo teh dicek, dokter teh apaleun si ieu mah nu gelo teh cenah ngerasa diri teh jadi jagong. Matak dokter teh mau Japati harita teh. Keur ngetes. Mau Japati, teuneun Japati teh dina meja. Nah, cok cep cenah cali ke belah dieu. Yuk, nu gelo teh euy, sincep teh. Cep cenah. Masih kena ngaraos diri janten jagong cek dokter henteu pak dokter ayeuna cep naon atuh jalmi cek si nu gelo teh oh cager boa cek dokter teh kurang yakin dokter songkeun japat ieu teh sieun teu henteu dok nyaan cep teh sieun ku japati terus dok henteu kalem si cep teh gelo teh nya. Nah, atuh cenah eta sampean akaran teu cek dokter teh. Henteu dok, cek sampean abi mah biasa-biasa wae cek. Nya yakin cek dokter teh. Geus cager ieu mah cenah total. Sok atuh cenah ayeuna mah encep keluar cenah. Tiasa uih panginten dina ka bumi. Kira dok cenah aya pertarasan tapi wios diharewaskeun cenah. Cek si encep teh nu gelo eta teh. Nya sok cenah naon eta harewas ka dokter. Dok, dupi eta Japati terageun teu abi janten jalmi. Aduh. Gelo kene sih kayak teh api-api cacageran teh beda aya Japati sieun dihakan. Cager teh pada aya Japati. Gitu.